أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ya wasi'al karamil jelema masantren can mulaluyu khususiyah ge geus diinkaran kagarak mondok doang jadi pergunjingan ai si Asep budak wari eueuh ti permukaan hilang ka mana oh masantren di mana masantren nyana di Pandeglang bari sakola tante ente di pasantren modern apa salap ai si Asep deka mana hirupna kunaon masantren salap engke nyana waduh daharna kumaha tak budak masa depan suram si Asep kunaon aju masantren eta kakarak masantren doang ge geus diinkaran dinaha-naha urang lembur bingungeun deui zaman internet masih masantren salapi deka rumah sia hirup kaharupna boh budak mun deuk masantren modern ulah masantren salap ieu mah masantren salap ijazah teu boga engke ka ditunang ojek sia kajeun kumaha ge mending mun aya motor lamun eueuh ayo sia aduh pergunjingan di kampung si Asep masantren eta kakarak masantren doang ge geus litun karo beladieuna si Asep kuat bae sanajan ku butur babaturanana we sia naon mondok we terus diomongkeun tetep si Asep kuat wari tambahan ngaranna Asep Junaid tambahan kekedeung deui mah Junaidil Baghdadi aduh jasa hebat jasa ya wari dihitung-hitung teh 10 tahun bae luar biasa lamun muludan nyana protokolna nyana sambutan pribumi nyana kabeneran eueuh kori nyana MZ teu datang jaga supaya nyana deui ngadua terakhir nyana deui diborong malam eta menang 5 berkat nyana kabeh geus mulai jaheuta si Asepnya tetep bae masih keneh jadi pergunjingan 15 tahunnya nama santren awewe arembungan ke mimiti masantren umur 15 tahun kuari masantren geus 15 tahun can rencana kawin can geus 30 tahun uis geus mulai aya tawaran kawin can moal wakah heula emang kunaon lah can hasil maksud cek teh waduh Jasia tuh sakit tuh bangges bisa gak dibandingkan jeung orang lembur tapi jeung nu bisa maing tuh bisa neuk naon tuh neuk riyadhah bener ya tereh Junaidil ya neuk riyadhah cekeun ka mana ka Gunung Karang wah jadi dukun ieu mah ieu mulai nyana kuari mangaheyeuk dina ilmu batin neangan guru nyana waduh teu kapanggih-panggih jelek kebeneran aya terus kunyana diolah zikir terus bae datang ke tijahar datang ke kopi ulu mulai baju na cumblang jampling litun karo Asep aduh sia teh sebenarnya normal henteu sih hirup kunaon atuh kopea sia mah budak geus beureum kitu sakumaha Ki Ahmad sep baju asana aing maneuleus sia ka mamana eta deui di imah eta ka masjid eta aju sia mah aya ondangan eta emang eueuh deui baju teh mah hayang ieu bae baju sendal sia mah sebelah lain cepit atuh jama kesupuh para rugus sia sih sabenerna kumaha sih pikiran sia kabeh jadi pergunjingan padahal nyana keur riyadhah nyana teh keur ngawarah batin nafsu terus jadi pergunjingan Sep hirup tuh kudu bergaul ngaranna ge makhluk sosial waduh coba tuh yuk di ditu tuh aya golek di pabuaran orang nonton golek yuk aya orkes deui
henteu lah henteu bae nya nama serba henteu gaul tilok sorangan bae waduh mantep jasa indung bapak nangis geus bingung Sep aing ngeuleuh sia asana waduh sia sih jadi naon ieu ku aing dipasantrenkeun di modalan kok kuari jadi cumplang-campling kieu kadang-kadang aing ngeuleuh sia puyeng aya yang kawin atuh bebejan teu bah abah bae urus emak urus ulah mikiran kula sia di ka mana emang tujuan sia teh anak abah mah anak abah bae kula ge ngaku ngan ieu mah heulanan sementara ieu abah ngurusan abah ngurusan emak kula mah geus urusan sia di urusan naon tuh kula mah deuk jeung Allah bah boh budak Sep aing mah azana muringis ngadengesna muring ka kulu asal sia ngomong ka Allah bae nyaritakeun urusan rezeki geus kumaha Allah nyaritakeun negara kumaha Allah ditawaran kawin kumaha Allah bae atuh sia kumaha lalakonna henteu mah geus di ka Allah-Allahkeun bae wah Sep sana tinggalin lengkah ku batur kajen kula mah malah lengkah da umpat bae si Asep geus beda ku hari geus jadi pergunjingan litun karo atuh ti mimiti mondok jadi omongan jelema bisa ku bisana ngaji tetep teu bergaul ku hari dibutuhkeun deui nu deuk ngararaji ge aya tapi tetep bae nya nambung tetep bae cumplang-campling we kadang-kadang lempang tuh make sendal duit temawa terus masyaallah jadi omongan jelema kuari di mana-mana ngajinya nama ayana lain diharap di tukang we bari ngarokok ada si Asep jadi kieu ya budak bujal kadang-kadang kadeuleu aduh geus gitu aya teu ngarokok hees geus kitu bae teh ngajina eta si Asep teh nu hees dah aduh ngagurinjalnya na sial aing atuh sia teh guru hees atuh deuk hees bari ditu henteu cenah hayang bari ngaji si kiai cenah sok nyinggung kula lain nyinggung mah nyerekan lebih parah terus si Asep teh kuari Asep beda lantaran kanyahoan ketika di lembur ka Bararanten nyana aya ternyata begitu orang lembur ka Banten Asep geus aya di Banten Sep ieu ka dieu jeung sa teu jeung sa lain naik naon teu naik naon lain kami berangkat kan tadi itu Asep ditukar diuk bae kok ya di dia geus kebal tanyakeun bae ka tukang kopi tah ih mantak aneh nanya ka tukang kopi B ya ieu tadi tuh nu ngopi ieu tira ti isuk nya nama ti isuk heran aing geus sia Sep tadi aya di ditu kuari aya di dieu mulai geus cumplang-campling tinggal cumcang-campling lain deui Sep ayo tuh orang balik ente orang balik kalau mau di dia baik ente ayo iya kaji dia naik di dia gue ditawaran tadi mah dicemooh gue nawaran ayo diharap di dia mual ente ayo iya bareng ayo bareng ente iya mau di dia bayar kan oh terjadi begitu datang ka iba Asep ke azan Allahu Akbar itu lain Asep maghrib apa tadi diajak cara moal tanyakan coba orang dia tadi Asep emang tadi na ira jasar gaya di dia jisia meureun si Asep kumaha ieu lalakonna wah mulai tah ieu cumplang-campling geus kaliwat ku hari nu tadina dicemooh ku jelema ku hari mulai dihormat waduh Waalaikumsalam Sep ieu nu kajual taneuh teu laku-laku mulai si Asep naik derajat si Asep aju kunaon betul lagi ayo supaya yang laku baik gegeran yang umroh maksudnya supaya yang laku lah tuh ngajual-jual tingtang tuh nu aya banyak duit ibu gua aya di ditu barang atau emas bae jual tanu mah ese cenah musuhna emas bae nu aya pan aya tuh di nyawan si Asep Sep, sia emang kunaon ya bisa nyahoan gitu? Enggak sulah sebengas, bukan eta bae jual.
ngomong, "Ai, si Asep yang urang boga emas 2 batang." Masya Allah, si Asep wah. Tuh, mulai. Ayah seminggu kan. Waalaikumsalam. Sep. Iya. Laku-laku pugu iya. Naon? Kula umur saya 30 can kawin sarua teman. Lain gitu saya kulo sokan sarua gitu. Atuh sarua besar. Ente mah minta doana bae. Aya Asep onam sama teu kawin gitu mah. Ya tung geus teu kudu kawin lah. Ente mah yang doana bae anak aya gade ciruhan bacain. Poh, geus ka ditu. Bau balik tidinya perebut jelema. Ya Allah, ya Rabbi. Jelema kabeh ngadatangan Asep diseret gede hutang orang. Tah ieu si Asep geus model jasa kuari seceduh metu sakecap nyata. Anu tatadina si Asep litun karodiin karan tingkah laku pagaweanana teh dicemooh ku masyarakat tapi kuari mah jadi pusat perhatian. Ada bulan Rajab balende ya. Kuari si Asep jadi omongan hebat jelema. Di mana-mana nyaritakeun si Asep 10 tahun ka tukang mah mencemooh, menghina, mencibir kabeh nu hebat-hebat. Setelah 15 tahun 20 tahun ka dieu teu karasa nu baheula ngomongkeun jadi ngamuliakeun. Nu baheula ngamusuhan kuari jadi babaturan. Nu baheula manehna tersep kuari paling cinta. Nu tatadina geus istimewa. Ngan si Asep na bae kuari embungeun. Nah, ieu lah nu mantak disebut nakirah maksudah. Awalna mah nakirah dicemooh wa tuqsadu sanian. Barang geus jadi mah dimaksud nu mantak nakirah maksudah. Lantaran geus aya siril khususnya. Kitu kabeh ge atuh. Ba'da tamakkun minha sabadanya na paceg dina khususnya. Baheula mah manehanana kikituan teh keur ngalalakon di jero hate teh micenan karesep. Nu mantek dipiceunan teh lantaran loba jelema katipu ku dunia ja dunia mah mataul gurur nu kamari di ditu imah nu dibagus-bagus ku ari mah geuninganan goreng bahkan geus eueuh dirindes make bulldozer etalah dunia. Nu belah ditu tatadina nyana ngabangun nu sakitu hebatna ku ari mah geuninganan geus eueuh bangunan nu hebat teh jelemana duka ka mana etalah dunia. Kamari masih itu ngabereleng mobil nanek make nu mamana ge aya bahkan dihitung teh hebat 12 13 na tapi kuari mah geus eueuh hiji-hiji acan bahkan jelemana ge kuari mah geus muriangan be etalah dunia. Nah kulantaran kos kitu maka si Asep teh micenan supaya ulah cinta dunia cintana teh ka nu nyieun dunia bae. Geus melalui riadoh mujahadah terus kikituan bae ti leuweung ka leuweung ti gunung ka gunung ti kampung ka kampung teh nu dimaksud nama ieu teh micenan karesep diri ulah resep kana dunia. Geus bisa kuari mah dunia teh geus eueuh sasieun-sieun acan dina hatena. Kuari mah embung babarengan jeung makhluk lantaran makhluk mangan sakadar boga 2 rupa mun teu nyacad ngalem. Eta teh jadi karugian ka urang ketika urang dicacat, ketika urang di alam urang berubah cilaka. Ngemantak manehanana teh micin karesep kana makhluk ulah aya tengulak ta'aluk putula patali jeung makhluk hiji be ta'aluk teh jeung Allah. Kuari bageus bisa Asep teh ngamerga 3 nafsu. Lantaran nafsu mah kendaraan setan, setan teh ku Gusti Allah diciptakeun jang haru biru. Jangan ganggu manusia dibere urang teh nafsu dikendarai ku setan dipiceunan ku si Asep nafsuna sehingga nafsu teh anu digambarkeun anjing hideung ku ari mah eta anjing hideung teh bisa ditungtun nu tadina mah anjing hideung nu nungtun urang ku ari mah dituntun ku si Asep anjing teh bisa disingrah-singrahkeun eta lah nafsu. Nomor kaopatna setan eta setan ge lantaran di dirina geus eueuh karesep dunia makhluk jeung nafsu geus teu aya hese jang nyelap setan teh
bahkan setan teh ampuneun boro-boro naon model kasirina Umar bae setan mati jauh keneh bae setan geus lumpat sieun kitu keneh kasirina Umar boro kasirina Umar deuleu sorban ngagantung bae setan kudu lumpat ieu aya Umarna kajen kukumat ka sorban bae sieun ai urang mah setan teh atuh jadi babaturan mukhalid urang mah jeung syaiton babarengan sa mobil rejeng babarengan di DPR diuk babarengan di MPR diuk babarengan di pabrik diuk bahkan dibisiki urang teh di pabrik ku setan teh cek setan cokot eta sepatu lumayan 5 pasang ge kamun dijual jang tambahaneun ma'isyah boloon doh kan ayo setan terus ieu mah ku si Asep setan bisikan-bisikan dan lain sebagainya dipicinan geus eueuh makhlukan geus eueuh duniaan geus eueuh nafsuan geus eueuh setan murni luar biasa Asep hiji bae Allah masya Allah eueuh di jero hate kuari didatangan ku jelema nu susah cintaeun lantaran sering dibere nu sugih resepeun lantaran tilok dipenta pejabat geh datang resepeun lantaran tilok dikumaha-kumaha ayang naon didoakeun nya nama nu penting mah kamaslahatan sebab diri nama maksudna naon dunia geus teu hayang makhluk geus teu resep nafsu jeung sajarah mangata hiji bae ka Allah berbagai lapisan bakal resepeun lantaran di dirina resepna ka Allah mantak jelema sasalaman cium tangan lain ka manehanana orang di jerona aya Allahan kurang kumaha si itu udang-udangna gede kurang kumaha si itu kasep jeung hebat tapi gebungeun jelema cium tangan lantaran di jerona aya jawaraan kiai tinggal kiai tapi horenganan di jero hatena hate jawara saha nu daek cium tangan ka jawara malah mah hayang nampiling ka jawara mantak besi aya kiai ditampilingan eta teh lain nampilingan kiaina horenganan hate nu berhate jawara kos gitu nah iyalah nu mantak nyana sasalaman teh lain sasalaman ka manehanana si Asep basapira si Asep tapi jelema cintaeun tapi jelema yang sasalaman bae horenganan di jero hatena murni aya Allahan bahkan bila perlu jelema deuk sararujud lain sujud ka nyana aya Allahan kos kitulah si Asep wah istimewa nah awalan litun karo keur ngalalakon kadua watuk soda saniat ba'da tamakkun minak maka payazharu ilayhi sahibuha badal qopa lahirlah rahasia kawalian sahibuha nu boga rahasia tersebut badal qopa sabada nyepi mantak moal aya jelema jadi wali tanpa perjuangan moal aya urang lamun neuleuh abuya di Cidahu neuleuh hebatna ulah neuleuh hebatna deuleuh perjalananna neuleuh Mama Bakri ulah neuleuh Mama Bakri kebelah dieu lah baheula keur perjuangan anak neuleuh Mama Sujai ulah neuleuh Mama Sujai kebelah dieu nah deuleuh perjuangan memehna neuleuh Mama Satibi kayeun ulah Mama Satibi belah dieu nah memeh perjuangan anak neuleuh Mama Makmun teh ulah neuleuh bab ka dieu nah keur memehna coba kumaha Nawawi Makmun Nawawi ulah neuleuh kitu Mama kitu busul kalim belah dieu nah luar biasa deuleuh perjuangan baheulana ulah neuleuh Ki Khalil nu belah dieuna deuleuh perjuanganana pahit anu luar biasa kapahitanana atuh manehanana mah jaba puasa bae riyadhah bae aju di dinya ge aya cai loba tapi tetep bae nya embung nginum urang mapan eueuh ge di teangan nya mah geus aya ge embungeun bandingkeun urang jeung Mama Khalil hayu coba deuk kumaha tah mantak urang mah biasa-biasa bae lantaran urang mah jelema biasa akur bae ngahiji jeung jawara urang jadi jawara ngahiji urang jeung polisi urang jadi polisi ngahiji urang jeung petani urang jadi petani atuh naon bedana ieu mah kiai teh atuh berarti ieu mah jeung pamarentah akur jeung tukang judi akur jeung tukang adu gotok ge akur bae atuh ieu mah lain kiai berarti ieu mah casingna doang kiai mesinna ieu mah mesin bok-brok tak eta warasa ge ngebersihan batinna sabada khofa be nyilip heula nu mantap di pondok pesantren mah eta teh tempat yang nyilip maksudna ka ditu dek neangan siril khususiyah geus dimurnikeun pondok pesantren mah loba nu bertanya-tanya kunaon sih henteu dimewahkeun kiai lah bertanya ka aing engke bae geus jadi kiai memewahan pan geus jadi kiai jadi memewahan geus jadi kiai memewahan ge teh asa mewah ku harina dididik model kos itu kunaon kieu teh daek ngabangun pondok bagus 5 tingkat ge kabangun jadi duit mah loba di bank itu berapa hari itu kos gitu mah tapi lah dididik kunaon sih kiai henteu make sakola mah teh jurusan syaitonir rajim
Urang tadi modern ge teh jurusan jahanam. Ieu mendek dimurnikeun, ieu mah ulah berbau-bau dunia dimurnikeun ge sakieu ge murni dibau dina dimurnikeun ge bau dunia bae hese. Kunaon sih kiai teu narima awewe babari nyandung. Nah, pada sekolahan mah jeung awewe eta teh ngeunaheun nganjang resmi. Unggal poek si kiaina lain magaan ngaji neuleuh anu irungna mancung bae. Tuh kan? Ih, teu cenah kiai mah ngadidik teh podo sero. Lah bohong. Bukti da ka dituna kiaina loba anu ajuna malah urang mun dicaritakeun mah di anu ngareuneuhan eta kiai. Lain kiaina nu ngareuneuhan mah setan, ngan nyana nginjem awak kiai, belon teh kiai. Ka injem ku setan. Nah, dimurnikeun, deuk dididik ieu teh budak teh. Lain sakadar ngaji supaya bisa maca kitab, tapi mentalna supaya mental wali. Lain mental jawara, lain mental pemerintah. Lamun dididik di pondok pesantren modern mental geus mental dunia. Dididik di sekolah geus puguh tambah duniana lagi dunia deui. Dididik di universitas lain teu pinter tapi mentalna jadi mental penjahat. Nu di DPR lain teu palinter mentalna mental penjahat. Nyada jadi Dracula nguyuk jeung nyeuseub getih masyarakat, eak-eakan masyarakat. Lain teu pinter tapi mentalna. Nah iyalah di pondok pesantren dididik mentak lamun kiai nah hayang boga bangunan bagus pondokna kiai teh teu bagus lantaran berarti teu ngadidik ka santrina kajeun kiai nama gedong ge belon teh kiainya nya nah hebatan aya santri teu meunang atuh geus jadi kiai digadang teu meunang kan Abdul Qadir geus jadi wali mah nya dahar jeung bakakak ai murid da masa bodoh teu meunang jeung bakakak panding tembak ge ulah. Wah, ieu mah Abdul Qadir Kajajadem masalah ieu mah. Teh ieu keur carita. Nah, geus bisa mah naik mobil mewah teh asa naik mobil mewah akur bae jeung naik mobil goreng mun masih kene beda ulah. Make baju bagus jeung make baju goreng akur bae pada sapira nutupan aurat mun masih kene beda ulah. Eta lah si Asep teh keur ngariadohan eta ti mimiti takholi kemudian tahali datanglah kata jali maka ba'dal khofa lian tafabihil ibad manfaatlah hamba-hamba naon bae nu datang ka manehanana sangat merasakan tiis ngeunaheun jeung hasil maksud latahya bihil bilad hiruplah negara pasar jadi aya karamean jadi aya keberesan jadi aya melalui nasihat-nasihatna manehanana tetap dimanfaatkeun ku negara kitu keneh ku masyarakat berarti masyarakat jeung negara sangat ngabutuhkeun lantaran di jerona geus teu butuheun dibere sakitu teu dibere sakitu disanjung sakitu teu disanjung sakitu nyana mah dijauhan sakitu di deukeutan sakitu lantaran geus ditapaan heula nu mantak lamun kiai can kungsi tapa belebah eta ngagibeg bae barang datang bae camat haju ngagibeg bae kakarak camat doang ngagibeg bah tuh komo bupati ba datang ngusruk camat bae datang ngagibeg atuh bupati bang ngusruk lamun datang bangsa gubernur teh lain ngusruk bakana ngusruk naon tahan ba nya saluhureun ngusruk naon ringsak teh geus gepeng ringsak bae geus tuh batak loba kiai ringsak. Nah, eta teh diri dia atuh datang bae sebot. Dia nama urusannya, urusan orang mengaji, bae. Nya nama urusan dunia, nutup para ruguh nyikut lain urusan Al-Qur'an. Urang mah urusan Al-Qur'an toja iya urang jeung nyana. Atuh we datang bae urang mah menghormati kemanusiaanana. Adapun tujuan-tujuannya na atuh masing-masing we nyana-nyana urang-urang tah pun kieu geus kos kitu kakarak eta kungsi riado.